ampun. Panas jasa ya. Poe ya, aduh. Pusing amat nyari alamatnya. Coba lah. Aduh. Kemana-mana tak kepangi alamat. Alamat Kampung Kepala RT 03 RW 02 Desa Patasama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang. Rumahna warna hijau. Aduh, mana ya gimana hijaunya? Coba jasa. Aduh, mana panas, aduh ampun. Aduh, apa orangnya hasilnya ini ya? Tapi bener ya alamatnya di dia nya. Aduh, itulah. Allahu Akbar, poho. Tas yang motor ketinggalan. Aduh, iya. Mana berat di koper, isinya naon sih ya? Aduh, ampun. Tinggal tenang lah. Ih, bensinnya CF. Aduh. Nyusahin baik ya. Tolong lah. Aduh. Ampun dah. Tasana pesalahnya. Pasti iya iman aja. Soalnya warna hijau. Aduh. Cobalah. Disampaikan orang lah. Sugan baik bener ya iman. Aduh, Siti, ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, siang doangan sahanu naruh patu di tengah jalan. Itu Siti ya. Mang, nek naon asup ka imah orang? Hah? Nek malingnya? Nyaho he, asal bae asup ka imah batur. Ari sia naon emang orang maling. Alam jada sia. Hah? Emosi aya ieu. Nu kudu emosi mah aing. Hah? Sia nek naon asup ka imah aing sembarangan ya? Imah sia, ini imah mamang aing ya. Ada juga aing nanya ke sia berdua. Nah naonan sia berdua bobogohan di depan imah mamang aing, hah? Mundek bobogohan, ulah di dieu tempatna. Tah, di kolong awi tah. Eta sia. Iya imah aing. Kunaon sia ngaku-ngaku sih? Ari sia teu percaya ka aing. Ya aing boga alamat tah ya, kedeng. Ada hese ya kodokna. Tah, tempo ku sia duaan. Alamat sesuai RT RW na. Tempo. Oh benar. Wala naon di dieu na tempo tah. Tempo ku sia tah pelotot tentang. Warna hijau. Ya iya hejo berarti ya imam mamang urang. Sembarangan kalau ngomong. Hari sia. Udah gua mau masuk. Minggir lah. Ulah-ulah imah nu warna hijau. Tetangkalan BG warna hijau. Tuh, contohnya tangkal cau. Sorangan masalah alamat meureun. Emang ngaranna mamangna saha ngaranna? Salah alamat naon sia. Mamang orang di dia terkenalnya Mang Surya. Kadang dipanggil Mang Bedul. Kadang Mang Jali. Ieu reng mah enak. Tah, tanggal 5. Tanggal 8 ini. Jalan, Jing. Aing terus. Aing menang jalan ke jalannya. Nah, dikunci ke bibirna. Curang yang saya coba bos. Naon selalu lah menang aing. Ih, curang naon Jing. Dia mau disorangan lah. Ih. Andai dia. Pantesan gitu si Ami. Ini tau gak dicoplokan eta aret. Namanya. Mi. Asik gitu. Ajak toko yuk. Anu eleh, embak keliling kampung, make daster. Ki, kadi ge. Kadi yuk. Naon sidak? Orang pukaran yuk. Hayu lah.
Aing geus kebal ya tuh pokeran. Tapi anu eleh, pakai dasternya, jeung pakai lipstik, keliling di lembur. Teu sieun aing. Ayo geus, gerak kocok. Kocok mi. Coba tanya, Ri. Naon ini coplokeun? Nyeri. Curang lawek mangke. Kocok. Cieu Mang, dahar lantah. Ih, si Neng. Repot-repot jasa. Atuh nun, atuh gelis. Heuh Mang, sami-sami. Bun, di jelema edan atau kumaha sih? Lain sih Gana ya. Karena endek doang, Induk naon? endek edan. Ulah sok ngomongkeun batur. Pamali. Mang, emang ngaran Mamang sasi? Aranna saha? Urang kenalkeun. Mang Asep, Asep aja. Lepas. Wih, Asep, ai imah di mana? imah mah ditinggal. Ditinggal. Jaheula. Imah ku urang ditinggal. Dibawa-bawa mah. Jabarat. Eta sia. Ya, Bunda Eslannya ngantuk. Oh, geus atuh. Teh, urang gilunya. Nan sia anak pipilo jeung pamajikan aing, macam-macam tampilingan bolak-balik ku aing. Si Aris ya mamahan bae. Urang ndek ngilu ge. Ndek membasuh leungeun ieu. Atos dahar. Karotor tanganna. Ih, Oh, geus padi itu. Yang geus kan Mang? atos teh. Atos. Oh, 10. Oh nya. Nah, seri. Pal habis pal siapa ya. Polo pal. Lawan pal polo. Nah. 5. Gedong aing jalan ya. Roket asda. Poker. Di bom ya gue. Pakai dasternya. Pakai daster tangguannya. Ayo kau daster lah. Jeung lipstik emang ganteng sih ya. Tegeran nih, cekalan nih. Lama geran pal. Raja kan umpat ya budak mah geran. Pacurangan dia mah. Oke. Ayo mah kebayang nama aja pakai daster. Aja di lipstik kan. Mimi dasarnya Mi. Nah, pakai suara aleman, pakai pikang mungkin ya. Pakai yo. Pakai lah. Pakai. Selamat. Kalian lembur ya, mampus. Kalian tuh milu ngantri. Yang ibu-ibu ngantri iya minyak. Iya. Ya. Ya, lipstikan. Ayo lu nanya minyak. Oh. Kayak udah jeng makan nasi. Mau ada keke. Doang baju. Lu lami. Lu aja namanya. Ayo, keke dia. Pantes ya kos keke. Iya berem padahal ya kalau jadi nedong hidung. Jadi Mi ku impulskeun heula ya. Makan bagus. Coba keliling lembur. Kayak lagi baju jerah udah buka. Oh, curang dia. Karena mau seksi. Buka bajunya. Curangnya. Sensor. Mang, ari di dieu jauh gitu ka pom bensin. Jauh. Naon gitu? Ih, ari jauh ngarokok atuh Mang. Pan jauh ti pom bensin. Ih, Wah, rokok mah aing ge lisong. Daek teu? tenan naon? Yang penting mah berasap wae lah. Ya, isep ya orang ya. Dih, ari eta mah lain lisong. Ular kadut.
Ari sia saha kitu arana? Ngaran orang Kang Amin. Oh, amin, amina. Semoga Kang Amin panjang umur. Amin. Aduh, tuh magelo, stres. Nah, si nyebut aing stres. Kumaha teu stres? Amin digerokeun amin. Eta sia. Hangus lah set, aing lalir ka sia. Aing ka jero heulanya sama di dieu bae. Ke mun dek nyeduh kopi ka dapur bae. Dapur saha? Atuh dapur aing lah, menyeteng dapur parura. Pasur. Pokoknya mau lagi daw. Seksi jasa ieu mah. Seksi ya, Mas. Jadi gini Oke, ayeuna aran Kiki. Jumi. Yumi. Ayo. Amun panjangna Juminten. Geus jadi tuh. Siapa curangan? Jangan curangan sih deh, mah era Ayo. gitu bae. Juminten. Era. Jumi bebedagan. Awas ya, sok mabur ieu mah jelema. Enggak ada eta kecolok pager. Tungguan nih. Woi, tangguhan di MPRW RW nya kayak gini tuh di posko tah. Baik. Eta mah geus Kiki daek bae deh celangnya. Teh, Kang, urang dek pabrik halannya mau nengan imah mamang urang ieu. Oh, sing hadenya di dieu mah jelema edan. Hah? Jelema edan. Nu bener, Mang Amin. Ih, Atuh bener lah. atuh geus lah. Bismillah bae. Urang pamitnya. Aduh, mani berat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tersadar eta jelema. Pugunya nanu edan. Pan tadi aya ngomong ngade di dieu mah aya nu edan. Oh nya bener. Heeh, pan manehna nu edan. Ini andeknya. Maaf ya, maaf. Bae kayak aya. Bislah, siap keliling sorangan bae nya. Pokoknya mah ka kaler, ka kidul, ka kulon sia. Awas bel mun teu. Jeung dia lah. Doaan isin aing. Ih, aing nanggon si Pami di dieu geus rek ditu. Oh, geus. Dasar anak setan sia. Ampun. Mana panas. Ripuh ieu. Tak kepanggil-panggil alamat imah si Mamang. Kemana deui nih ngarannya? Aduh. Biar. Kacelan lah. Kampret si Pami jeung si Nopal. Biasana aing truk elemen kartu. Diakalan neng ieu mah. Saha eta jelema nya? Curigakeun amat. Kasep urang mah nya. Wadidaw. Ih. Saha eta? Jangan-jangan eta jelema nu diceritakeun sama si Amin ya? Jelema gelo. Ih. Bikin aya. Kabur lah. Ih. Woi, kemana sih ya? Diudak gua nyampe ke Arab ge. Woi, mana sih ya? Mana itu jelmanya? Cepet amat. Wah, itu modern. Kita ing. Alhamdulillah aman aman. Aduh, sieun aing di udak-udak jelema gelo. Aduh. Panas amatnya. Mandi bangun ayo.
Woi, Sasya. Maling sianya. Sia. Aduh, nanaonan ieu. Nanaon wawanian sia main di mainnya. Ulah lain maling, ulah ada udah jelema gelo eta tata. Ih, alasan main geus pokona mah ieu aing ku Pak RT. Muayan. Ih, embung-embung aja geus ayo. Bawa kemana orangnya? Aduh. Gua yang saya Pak RT lah. Ulah lain maling jatuh. Aduh. Lain, bukan doang yang salah. Ji, naon sia? Ya, Pak, jelema ieu. Wawanian dek maling di maing. Maling. Serius ya, Gi? Heuh, serius. Ari ieu maling beneran. Urang gebugan bae lah, Pal. Ayo, Gi. Silakan, talian. Ayo ke dia. Kedik. Bun. Non situ rame-rame. Ayo, tinjau aja ya. Coba yuk kurang samperkan. Siap. Nanahonan sih sia, gede-gede palongo ngan gebugan bae anak batur. Hah? Naon sih Min? Puguy maling di maing. Ih, Ya. Ya ima kos Mang Asep ya. Oh. Mang Asep. Emang benar Mang Asep maling di Mas Egi, hah? Ente Min, orang teu maling. Orang tos di udah ku jelema edan tah. Jelema edan. Oh, jelema edan. Tuh, Min, tuh jelema edan eta. Tuh. Jelema edan cenah. Pelongo. rame-rame. Ki, siapa ajarin jelema edan ya? Ku si Mamang ieu ya. Sembarangan bae dia ngaranna aing jelema edan. Kenyot ku aing da bibirna. Sianya anu ndek maling di lembur aing. Lain. Kiki doer. Sia masalah paham jing. Si Mamang ieu ceritana keur ngumpet di Mas Egi gara-gara di udah ku sia. Siana dipajarkeun jelema edan, tah ku si Mamang. Mantesan sia lumpat meuleuh aing. Oh, di kumaha teu lumpat. Ya sia geus madong jelema edan, doang genderuwo nih. Geus cocok jasa ye emang. Min, da, kan saya bisa kenal sih ka jelema ieu. Gi, Mang Asep teh ieu nu di kota. Manehna dengan alamat mamangna nu ngaranna Surya. Heeh bener Gi. Mangkana sararia ulah salah paham. Ulah main hakim sorangan atuh. Oh, gitu dah. Geus lah Mang, hampurannya geus salah paham tadi. Sia tah. Ya, Wan. Sia. Urang mah teu iluan. Sia. Geus lah urang paruyang di dia. Urang dek lanjut deui nengan imam mamang aing lah. Geus lah. Oh, geus ngade. Sia. Kabeh gara-gara si Kiki yo. Gara-gara sia Kiki jadi kos kieu. Pan sia nyalahkeun ka aing sih. Atau emang sia jing, urang mah geus ngagebugan jelema be. Seladak lah, mending urang gotong sih. Ayo pakelan yo. Sembarangan bae dia ngaranna aing. Wih, Allah. Mang Asep, emang benar Mang Asep maling di Mas Egi. Ente Min, orang teu maling. Orang abis di ujung nyerama ku jelema edan. Onyong. Onyong. Jelema edan. Ogus.